Ceh Haji teh kudu era, kudu introspeksi diri, da masih kene loba anu ngabutuhkeun jeung nu kurang mampu, lain kalakah bangga diri. Beneran Cik Fitri papanas dah Cik Fitri mah teu meunang bansos. Ceh Haji, dek ka mana meni geus gaya kitu? Wow. Ya pastilah Cik Haji mah rek nyokot bansos. Ari euceuk geus cair can. Alhamdulillah Ceh Haji, abi mah teu meunang, da meureunnan abi mah jelema beunghar. Jeung jelema mampu. Alhamdulillah Ceh Haji, imah boga sanajan numpang ge, sawah aya sanajan jadi tukang ngubur panenna oge. Beas loba sanajan meulina 1 kilo 2 kilo ge. Alhamdulillah masih kena bisa dahar Ceh Haji. Jadi maksud euceuk nu meunang bantuan ti pamarentah teh jelema miskin. Disebut jelema miskin, Ceh Haji teu narima. Giliran aya bantuan ti pamarentah untuk rakyat miskin, Ceh Haji datang pangheulana. Teh imah Ceh Haji dibere stiker keluarga miskin dan tidak mampu, Ceh Haji teu narima. Giliran ngaran Ceh Haji dicoret tina bantuan pemerintah, Ceh Haji ngamuk-ngamuk. Ingatnya Ceh Haji, bansos teh keur bantuan masyarakat miskin, keur jelema anu kurang mampu. Sementara Ceh Haji hirupna sampurna, imahna oge gedong. What? Kudu karunya atuh Ceh Haji ka jelema anu ngabutuhkeun, anu kurang mampu. Tuh tempo loba kolot anu geus teu bisa gawe, loba randa-randa anu teu mampu, anu teu boga nafkah. Piraku Ceh Haji teu era. Nah, da Ceh Haji mah teu salah, da Ceh Haji mah dibere. Cik Fitri kudu ngarti oge, kan Ceh Haji mah teh ti RW. Wow. Ceh Haji teh kudu era, kudu introspeksi diri, da masih kene loba anu ngabutuhkeun jeung nu kurang mampu, lain kalakah bangga diri. Kudu ingat nya Ceh Haji, barang saha jelema anu nyokot hak jelema miskin, suatu saat bakal dimiskinkeun. Nice.